sadoraka. 2. Wasani dukhulu waqti sholati. Nomor kedua, tayamumah dipigawena kudu sabada asub waktu sholat. Lamun teamah waktu luhur teh jam 12, maka urang tayamumna ulah kurang ti jam 12. Teu bisa kieu nya. Luhur jam 12, rek di jam 11 ami jongjon ami nyalse nya. Teu tiasa dina tayamum mah beda jeung dina wudu. Dina wudu mah sakali wudu jang saminggueun bisa asalkan teu batal nya. Nah dina tayamum mah teu tiasa ke dipayun. Aya liqul fardin sapardueun nya. Nomor kedua, tayamum kudu geus asup waktu. Sehingga lamun tayamum memeh asup waktu teu bisa nya, teu jadi tayamumna. Tadi dia fala yasihu at-tayammumu laha qabla dukhuli waqtiha. Fala yasihu teu sah naon at-tayammumu tayamum laha pikeun itu salat qabla dukhuli waqtiha dina samemeh asup waktuna salat. Teu bisa tayamum lamun waktu salat can asup. Mangkaning subuh mah poeknya tayamum memeh subuh ulah kudu geus asup waktu subuh nya kajeun teuing dileuwihan saeutik daripada kurang. Kumaha cenah subuh-subuh neangan taneuh, ulah subuh-subuh neangan taneuh tapi nyetok taneuhna dibeurang keneh ti kamari ulah subuh neangan taneuh nya. Terus wasalisu nomor katiluna syarat tayamum tehnya eta tolabul ma'i ba'da dukhulil waqti binafsihi. Lamun teamah tayamum nate kusabab eueuh cai nya usum halodo contona. Maka memeh tayamum teh urang teh kudu usaha neangan heula cai. Komo lamun boga sangka manya urang cicing di belah luhur jigana di Lebak Cikamuning mah aya cai. Wajib urang neang heula ka ditu nya. Jigana di Batu Karut mah aya cai. Wajib urang neang ka ditu. Ngan lamun teamah sabada di teangan jelas eueuh caina nya, maka bisa langsung tayamum. Nah kudu ku urang ngecek cai teh henteu. Tadi dia bisa binafsihi au biman adzina lahu bi talabihi atawa ku jalma nu diizinan. Mun zaman ayeuna mah meunang mayar nya diizinan teh dari diizinan hukul mah jumlah jungcing pang ningalikeun cai itu di Lebak Cikamuning bari teu diburuhan teu purun teuing urangnya. Jadi maksud diizinan di dieu teh mun zaman ayeuna mah dibayar pang nempokeun cai lah di Lebak Cikamuning. Da moal ieu di urang mah nya insyaallah moal nya amin. Tapi kalau cai nya yeuh dibayar. Teang ka ditu. Giji rek nepi rek henteu nya anu neangna mada geus tanggung jawab si itu teu purun lumpang kali itu teh jauh ka karaja nepi ka hanapan di ujung balik deui maka bisa langsung tayamum. Sanajan si itu ngabohong berarti nu dorakanna saha si itu nu geus menang mayarnya. Si itu nya ka mana nunjuk teh. Si itu jauhnya. Terus fayat lubu al-ma'a min rohlihi. Bahkan di dieu mah dicarioskeun lamun pelataranana datar kudu neangan ka kulon ka wetan ka kidul ka kaler papai heula arah nu opat.
lamun pelataran anak naon kieu teh umpak-umpakan teh jiga ieu nya kan teu ratanya aya nu deklok aya nu nanyap. Tah maka eta oge sami kana tiap dedeklok teh kedah dicek anu kira-kira pi aya cai kudu diteang heula. Lamun teu kitu langsung wae ger tayamum anger teu sah tayamumna. Bahkan bisa tayamum teh aya cai mah nya. Dina asbab tayamum aya cai mah ngan pedah kudu meuli bari urangna teu boga duit jang meuli. Loba ieu cai mah di dieu teh ngan dijual sapanyiuk 100.000. Contona teh ari urang duit ngan boga 5.000 moal bimahieun nya. Meureun sa kantong leutik mah 5.000-an mah nya eta ge mun dibere tah eta ge meunang tayamum. Atawa aya deui rek naon rek wudu ngan pedah caina ngan saeutik sedengkeun urang boga sasatoan nya ingon-ingon anu dimuliakeun ku sara salian tinu genep nya. Salian tinu genep teh naon? Hiji tariku sholat jalma nu tara sholat 2 zanil muhson anu zinah muhson 3 jalma murtad 4 kafir harobi 5 anjing galak genep bagong. Salian ti eta sapertikeun boga domba, boga hayam, boga kelenci, boga sapi. Aya cai mah ngan lamun teu dibikeun ka sapi ieu sapi pipaeheun nya geus engkak-engkakan. Maka sok cai bikeun ka sapi urang mah tayamum. Teras warrobi'u nomor kaopatna nyaeta ta'adzuru istimalihi hese make kana cai. Hese make kana cai sapertikeun kumaha aya cai mah di Lebak Cikamuning ngan di dinya aya saha bumi saha teh lah Paudinnya tah ari Paudin teh preman galak contohna nya ulah Paudin atuh nu aya di dieu we sahanya sahan imahna bala dieu teh aya bi ucum tah aya preman di dinya teh galak sehingga lamun urang liwat ka dinya teh urang teh bahaya bakal diancam dibunuh contohna nya. Maka teu kudu init neangan cai ka ditu tos we tayamum. Atawa usum rampok lamun urang neangan cai heula teh ieu harta urang nu diimah sieun karampogan eta oge mangga tayamum nya. Teu kabayang ku urang mah nya sabab di urang mah hiji cai loba kaditu ka dieu oge aman nya aya aman kaditu ka dieu ge moal aya begal moal aya rampok insyaallah nya. Sanajan keur usum halodo oge cai mah anger we ayanya alhamdulillah teu aya di bak atuh rada turun ka handap nya. Ki seel mah aya keneh.